Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abuna Pisah. Amma ida akhbaro anapon di mana-mana mere beja hu ka itu a'ma saha sikotun jalma anu kapercaya min rojulin nyatana lalaki awi mroatin atawa istri walau rokikon sanajan kabuktosan itu sikoh eta abid biduhulihi ku asupna waktu an ilmin bari bijil tina paningali ai musyahadatin tegesna paningali kaan kola sapertikeun lamun nyarita itu sikoh roaetu kana lapad roaetu ningali kuring al fajro kana fajar tolian halna anu bijil awis sapako atawa kana mega goriban halna anu surup pa innahu mangkasa nyana kalakuan sareng tingkah eta yajib wajib alaihi ka itu a'ma naon al amalu ngamalkeun bikaulihi kana caritaanana itu sikoh ilam yumkin lamun henteu kongang hu ka itu a'ma naon al ilmu nganyahokeun binapsihi kalawan dirina itu a'ma wajaza sareng menang itu amal in amkana lamun kongang itu ilmu huka itu a'ma wapil kiblati sareng dina masalah kiblat laya tamidu henteu tatagenan saha al mukhbiru jalma anu mere beja an ilmin halna bijil tina paningali illa ida ta'adzaro angin di mana-mana hese naon ilmuhu nganyahokeunana itu sikoh wapuriko sareng dibedakeun naon bainahuma antara itu waktu sareng kiblat bitakriril auqati ku bulak-balikna pirang-pirang waktu paya suruh tuluy hese naon al ilmu nyaho bikuli waktin naon al ilmu nyaho bikuli waktin kana saban-saban waktu bihilapil kiblati kalawan perbeda kiblat pa innahu mangkasa nyana ieu jalma eta ida alima di mana-mana apal ieu jalma ayenaha kana datna itu kiblat marotan dina balikan iktapa mangka ngalap cukup ieu jalma bihi ku itu ilmu madama salagi langgeng ieu jalma eta mukiman anu cicing bimahalihi dina tempatna ieu jalma fala usro mangka henteu hese eta maujud walaya juju sareng teu meunang lahu ka ieu jalma naon ayu qalida taklid ieu jalma man ka jalma akhbaru anu mere beja ieu manhu ka ieu jalma an ijtihadin tina ijtihad li annal mujtahida karena sanyana jalma anu ijtihad eta layu qalidu henteu taklid itu mujtahidan ka jalma anu ijtihad deui hatta law akhbaro malah lamun mere beja itu mujtahidan hu ka itu mujtahid an ijtihadin tina ijtihad anna sholatahu kana sanyana salatna itu mujtahid eta waqa'atu miba itu salat qoblal waqti dina samemeh waktuna lam yalzam mangka teu misti huka itu mujtahid naon i'adatuha ngabalikan deui kana itu salat wa hal ya juju sareng naha meunang lil basiri pikeun jalma anu ningali naon taklidul muadzini taklid ka jalma anu adzan asikoti anu kapercaya itu muadzin al arifi anu apal itu muadzin awala atawa teu meunang qala ngadawuh saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i ya juju menang itu taklid pisohwi dina caang dunal ghaimi henteu dina cedeum li annahu karena sanyana itu muadzin fihi dina itu ghaim eta mujtahidun jadi jalma anu ijtihad wahwa sareng ari itu basir eta layu qalidu tara taklid itu basir mujtahidan ka jalma anu ijtihad wa pisohwi sareng dina caang eta mukhbirun anu mere beja
an iyanin bijil tina paningali wasohaha sareng nyohehkeun saha an-Nawawi Imam Nawawi jawaza taklidihi kana meunang taklidna itu muadzin fihi dina itu ghaim aidon deui wanakola sareng nukil Imam Nawawi hu kana itu zawaza taklid anin nasi nampi tina nasna Imam Syafi'i fa innahu mangka sanyana itu muadzin layu adinu tara adan itu muadzin layu adinu tara adan itu muadzin fil adati dina kabiasaan illa fil wakti angin dina waktuna fala yatako ada mangka tara ngadegkeun itu muadzin anidaiki tina sorahayam al mujarrobi anu dicoba itu daik kola ngadau saha al bandaniji wala ala sareng manawa itu nas eta ijma'ul muslimina ijma'na jalma anu Islam kabeh walau kasuro sanajan seueur saha al muadzinuna jalma anu adan kabeh wa golaba sareng ngalindih ala donni kana sangkaan naon isobatahum kana meneranana itu muadzinun jaza mangka menang naon i'timaduhum i'timad tatagenanana itu muadzinun mutlakon kalawan mutlak bila khilafin kalawan henteu aya ihtilaf walau sholat sareng lamun sholat ieu jalma bila jtihadin bari henteu ijtihad ada mangka ngabalikan deui ieu jalma mutlakon kalawan mutlak litarkihi karena ninggalkeunana ieu jalma al wajiba kana anu wajib nyatana ilmu wa alal mujtahidi sareng eta tetep ka jalma anu ijtihad takhiru ari ngahirkeun hatta yagliba nepi ka ngalindih ala dhonnihi kana sangkaanana itu mujtahid naon dukhulul waqti asupna waktu wa takhiruhu sareng ari ngahirkeunana itu mujtahid ila khaufil pawati nepi ka sieuna porot salat eta afdalu leuwih utama wa ya'malu sareng meunang ngamalkeun saha al munajimu ahli nujum ahli ilmu nujum bihisabihi kana itunganana itu munajim jawajan kalawan menang wala yuqallidu sareng teu menang taklid hu ka itu munajim saha goeruhu salianti itu munajim alal as-sohi ceuk kaul soheh pitahqiqi dina kitab at-tahqiq wa goerihi sareng salianti itu kitab at-tahqiq wal hasibu sareng ari jalma anu ngitung wahwa sareng ari itu hasib eta man jalma ya tamidu anu tatagenan itu mana zilan nujumi kana tempat cicingna bentang watak diro sairiha sareng ngira-ngirakeun berjalana itu nujum tapi makna munajimi tetep dina maknana munajim wahwa sareng ari itu munajim eta man jalma yaro anu ningali itu man anna awwalal wakti kana sanyana kawitan waktu eta tulu najmi kaluarna bentang al fulani anu bangsa kipulan kama sapertikeun perkara yu khodu anu dipaham itu ma min nadhirihi tina bangsana itu nujum pisaumi dina bab saum wal khomisu sareng ari anu kalimana eta istiqbalul kiblati nyang hareup ka kiblat bisodri kalawan dada la bil wajhi lain kalawan larai liqaulihi ta'ala karena dauhan Gusti Allah ta'ala pawali wajhaka satoro pawali mangka kudu nyang hareup anjeun wajhaka kana badan anjeun satoro nahwa masjidal harami kana arah masjidil haram ay nahwa masjidal harami tegesna arah-arah masjidil haram wal istiqbalu sareng ari nyang hareup eta layajibu henteu wajib itu istiqbal bi ghairi sholati dina salianti salat
fata ayyana tuluy narima tangtu naon ayakuna kedah kabuktosan itu istiqbal eta fiha tetep dina itu salat wa qad waroda sareng nyata kawarid naon anahu sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qola ngadauh itu Nabi lil musii kajalma anu ngagorengkeun salat tahu kana salatna itu musi wa huwa sareng ari itu musi eta kholadub ni rofi izurakiyu al ansori ida kumta lapad ida kumta di mana-mana ngadegkeun anjeun ila sholati kana salat fa asbi maka kudu nyampurnakeun anjeun al wudu'a kana wudu sumastakbil tuluy kudu nyanghareup anjeun al kiblata ka kiblat rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha as-Saykhani Bukhari Muslim waruwiya sareng diriwayatkeun naon annahu sa'nyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta rakaat salat itu Nabi rakaataini kana 2 rakaat qoblal Ka'bati ka arah-arah kiblat ay wajhaha tegesna kana datna itu Ka'bah wakola sareng ngadauh itu Nabi hadihi ari ieu Ka'bah eta al kiblatu kiblat ma'a khobari sallu kama ra'aitu muni usolli sarta hadis 8 sallu kudu salat maraneh kabeh kama ra'aitu sapertikeun ningali maraneh kabeh nika kami usolli halna salat kami falatasihu mangkan teu sah naon as-sholatu salat bidunihi bari henteu itu istiqbal ijma'an kalawan ijma' wal pardu sareng ari pardu pil kiblati dina madep ka kiblat eta isobatul aini meneran kana datna Ka'bah pil kurbi dina anu deukeut yakinan kalawan yakin wapil budi sareng dina anu jauh donan kalawan sangkaan falatakpi mangka teu cukup naon isobatul jihati meneran kana jihadna Ka'bah lihadihil adillati karena ieu pirang-pirang dalil falau khoroja mangkalamun kaluar ieu jalma an muhadatil Ka'bati tina meneranana Ka'bah biba'di badanihi ku sapalih badana ieu jalma bi anwakopa ku secara cicing ieu jalma bitor piha dina tungtungna itu Ka'bah gigirna itu Ka'bah wa khoroja sareng kaluar ieu jalma anhu tina itu torpu biba'dihi ku sapalihna itu badan batolat mangka batal naon salatuhu salatna ieu jalma walawim tada sareng lamun panjang naon soput tawili jajaran anu panjang bikurbil Ka'bati di dekeun Ka'bah wa khoroja sareng kaluar sahabat duhum sapalihna itu sop anil muhadati tina malebahan batolat mangka batal naon salatuhu salatna itu ba'du li annahu karena sanyana itu ba'du eta laisa sanes itu ba'du eta mustakbilan anu nyanghareup laha kana itu Ka'bah walasaka sareng henteu mangmang eta maujud annahum kana sanyana itu soput tawil eta ida ba'adu di mana-mana jauh itu soput tawil anha ti itu Ka'bah hadu mangka malebahan itu soput tawil ha kana itu Ka'bah wasohat sareng sah naon salatuhum salatna itu soput tawil wa intola sanajan panjang naon as-sopu jajaran li annas sogirol hajmi karena sanyana anu leutik najirim eta kullama zada samang-samang satambah naon bu'duhu jauhna itu sogirul hajmi zadat mangka tambah naon muhadatuhu malebahanana itu sogirul hajmi kagoradir rumati sapertikeun sasaran tukang manah wastas kala sareng hese naon bi anadalika kana sanyana itu muhadah
eta innama yahsulu pastina hasil itu dzalik ma'al inhiropi sarta mengkol walau istakbala sareng lamun yang hareup ieu jalma arrukna kana juru Ka'bah soha mangkasah itu istiqbal kama sapertikeun perkara kola ngadauhu kana itu masa al-Adroi Imam Adroi li annahu karana sanyana ieu jalma eta mustaqbilun anu nyang hareup lil binai kana bangunan al mujawiri anu nyandingan itu bina lirrukni kana juru Ka'bah wa ingkana sareng lamun kabuktosan naon ba'du badanihi sapalih badana ieu jalma eta khorijan anu kaluar anir rukni tina juru Ka'bah minal janibaini ti belah gigir dua bihila pima kalawan perbeda perkara lawis takbala lamun yang hareup ieu jalma al hijro kana hijir Ismail bikasril ha kalawan dikasrahkeun hakna pakot ngan sakikituna pa innahu mangkasanyana itu istiqbal eta layak teu cukup itu istiqbal li anna kaunahu karna sanyana ayana itu hijir minal baiti ti baitullah eta mad nunun anu disangka la maqtuun lain anu ditangtukeun naon bihi itu perkara li anahu karna sanyana itu hijir eta innama sabata pastina tetep itu hijir bil ahadi ku ayana khobar ahad tanbihun wallahu a'lam bishawab.